Bismillahirrahmanirrahim. Wajma jeung kudu ngumpulkeun anjeun fil istinja'i dina cecewok baina isti'malil hajari antara make batu wal ma'i jeung make cai. Jadi nu sampurna nama cecewok teh istinja tina fi'ih istinja tina misi sampai istinja urang mah ya ai urang mah fi'ih lisan bahasa Sunda mah bahasa nama istinja. Bahasa Indonesia mah motor ketinja tingtina ieu nyawatan teh tinja dia tinja make batu jeung cai. Jadi urang teh sampurna nama suci teh kudu boga batu di tempat di WC teh. Di WC teh ya batu. Jadi sameme ku geus pasti nu diheulakeun teh ku batu, heula ku batu, gitu teh ku batu, ku cai. Fa idza aradta maka di mana-mana ngarepkeun anjeun al-iqtisara kana ngaringkeus ala ahadihima kana salah sahijina hajar jeung maun palma'u mangka ari cai eta afdalu leuwih utama. Dina naon ada batu ge urang mah di imah mah make cai cewok teh dina naon ku batu da ganti teh lain teu meunang ku naon ku dahar garing ku daun teu bisa teh di ku daun teu bisa ngabersihkeun itu bisa ngabersihkeun gitu jadi bisa diharamkan ke batu ku daun mah lamun daunna anu sok di naon sok di alam manfaatna atau daunna anu sok di alam di daun cawu alam. Nah, apa daun cawu sok dipake bungkus tapi kumaha sebab mungkin wae urang teh jawab daun cawu tuna daun cawu tadi piceur ke batu di bawah kan mungkin wae diulah ku daun ku taneuh ku batu ya di imah oge urang bisa ku batu mah mau ku cai ku batu wae itu kudu ku cai meunang sebab ieu mah kan lain masalah beda jeung tayamum mah kutana kudu aya sababna imah teh. Itu batu mah teu disyaratkeun karena eueuh cai. Ari tayamum mah disyaratkeun kudu urangna kudu teu bisa ngagunakeun cai. Nah, caina eueuh atawa awak urangna teu dianjurkeun make cai karena aya sesuatu aya mani nah mencegah karena make cai penyakit.
ngan kurang sebutna mehper tidak tahu karena teh lamun kurang jadi lamun kurang di Bangkol kalian jeung batur kurang teh mehper nanti kan mehper kecewa ku batur teh tang teh batur nama anu salat kurang batal teh desa sabab mana-mana dihijikeun jeung naik kan urangna tadi teh cecewokna kunaon ku batu sedangkan aya ku batu ukur naon lain ngabersihkeun bahasa teh ieu biceun nungkul ngabersihkeun lain tina najis. Jadi ukur suci unggul air najis sama kan teu bersih. Ari ku batu ngabersihkeun moal ku batu. Jadi dina waktu nanti aya keneh najisan dina liang kotoran teh dina bokol atau dina kita yang dina dakar teh aya keneh najisan teh ngan dihampura geus ku batu. Tapi keur batur mah teh dihampura. Kita bisa ditarucing ari mawana teu batal, ari mawa, ari teu mawana batal eta jalma anu naon di Bangkol di talian jeung jelema anu mehper tah baturan nu ditalian ka urang eta najis batal saeutik. Jadi kawas urang salat ku batu teh ditalian jeung suku urang teh doaleun terus talian kana papan awi ditancapkeun ka munding tah teh batal teh. Ieu teh lamun urang sholat nincak urang sholat betina naonnya kamu urang nyulatkeun mayit teu kaburu dikubur mayit teh ta isna urang teh aya najisan sena urang teh tah urang teh ditincak ka sena teh jeung talina teh jadi sah sholatnya sah sabab jadi di harapan sahabat teh aya tai hayam aya tai kontokan urang teh salat teh tinggal tincak we eta senat teh jadi sah salat teh tadi mah urang di Bangkol atau ini urang di talian ditancapkeun kana tai urang mah eta batal kitu mah bapak ngahiji amun minum loba eta gerak urang teh beda jeung sunah urang gerak ya diangkat terus suku senang nyuruh angkat moal jadi seorang kawan untuk kenang bisa nanya ada pun yang orang tadi senang dia orang mincak senang ya saya acan gitu itu bisa dihijikan ayo tadi mah orang bersoal tuh waktu di kalian ditancapkeun kana tai rokok najis we urang teh batal dia orang sholat mincak dina sasna urang teh aya tai hayaman di handapna urang tinggal tincak teu naon ieu naon make ditincak jadi kieu mah lamun urang make senam sakit tah lamun disakitkeun mah tah sarua aja teh urang ditancepkeun bab nempel ya urang mun dicapitkeun kan lamun urang diangkat senang angkat tah eta beda ieu musapatu jadi tincak mah teu naon tincak mah dibisi urang ngalaman salat nyulatkeun mayit ari mayitna geus dikubur kalau urang anu nyanyolkeun di makam nyulatkeun teh ada harita nyulatkeun eta bisi carana itu udah semua sajadah kan esok ngaten bae teh bae langsung eta we urang betul urang moal lincak kana taneuh moal eta we simpelna itu salat teh najis kalau istilah kerjaan urang mangmang salat teh menawa bisi aya najisan cara dikubah lincak sepatu jangan lincak ukurna di kali deui susu ciku batu mukul ge sah sanajan urang di obat cair tempat obat cair nganu utama nama
lamun yang ringkas antara batu ngumpul jeung cai ngumpul kemana di cai ngumpul atau di cai mah ngaberesikeun ngaleungitkeun ari batu mah ngaberesikeun tapi henteu ngaleungitkeun aja aya keneh batu ida ronta al-ittisal wa ini kata naon kop ain teh wa ini kosson katanya wa ini tasorta jeung lamun narima ngaringkes anjeun alal hajari kana batu ku batu ya pa'alaika langkau wajib ka anjeun naon antas takmila yen make anjeun salah sata ahjarin kana tilu pirang-pirang batu urang mah keur tarigis percaya teh kumaha geus kumaha urang ku batu di mah ku batu ka lamun ku batu mah aya syaratna sarua cai oge pan aya syaratna kudu cai oge kudu cai anu suci tur sucikeun jadi ulah cai sagala gawaya ulah cai oge pan teu lagi cai teh aya cai suci tapi nyuci aya cai suci tur nyucikeun cai teh aya cai suci tapi teu nyucikeun aya cai anu kanajisan aya cai anu geus dipake tina suci teu nyucikeun anu geus dipake itu obat urang teu bisa kita sawarna cai anu suci tapi teu nyucikeun teh ini batuna suci beunang di inung mah dahar aya naon tapi teu bisa ngabersihkeun aja kita contohna cai anu make ngaran ke pagut teh jadi si eta cai teh dipinahkeun kana naon wae ngaran teh anger teh eta cai teh moal bisa dipake sesuci tapi di dahar mah di minum mah sah sebab cai teh hukum teh naon suci tapi teu nyucikeun cai kopi ada cai kopi kan nek diganti kanun wadahna nek digunta-ganti oge anger karena teh cai kopi teh cai teh istilahnya kan cai anu suci ini di mana-mana cai make ngaran beupageuh karena teh bisa digunta-ganti eta cai teh hukum teh suci tapi teu seperti cai kopi, cai sirup, cai baso, cai dumegan. Jadi dina gelas disebutna amun cai kopi. Ikan cagirkeun cai kopi, dina tekok cai kopi beda jeung cai sumur. Ya cai sumur mah ikan gelas sumur cai sumur. Di wadahan mah kana emnya cai emeng ngaranna teh. Urang mah nyebutkeun cai gelas. Cai sumur buat cai gelas. Dina cai dina gelas, cai dina ember ka kieu. Ada cai kopi mah, ada cai kopi di mana tuh? Ada cai kopi kan nanti. Jadi cai sumur tuh disebutnya nanti pada di sumur dalam monitor yang gelasnya sebetulnya saya nawan. Cai gelas. Nah ini cai, lamun cai makai ngaran tapi terpageuh, ya tadi jadi pakai suci. Ini dina cai oge aya syaratna tah, dina batu oge hiji syaratna teh kudu 3 batu. Jadi batu teh kudu 3. Jadi teh sekali 2 kali 3 kali 3 batu ini berarti berapa batu tohirun salah satu ahjarin berarti berapa batu tohirotan anu suci munsipatan anu bisa nyerebet jadi batu oge bisa nyerebet misalkan batu oge aya batu anu lemas seperti ini keramik tamu bisa keramik ya urang bawa keramik urang berarti urang gawe di tempat keramik urang yang keramik mulut ya keramik teh atau cangkir lawan lah kumaha ngeunaheun mun pake galuru teh tah moal bisa kan kudu ieu sebab ieu paling mah teu bisa nyerebet da lemes jadi ulah anu lemes ulah anu kasar tapi anu eta anu kan aya kasar mah seperti tembok di kiblat unggul kan. Nah, ulah kalau gitu makanya kan rakut kayaknya. Ini kudu anu
adalah kasap kan, kasap seperti anu di batu nanti ini ulah anu lemas seperti nu kieu jeung ulah anu kasar. Jadi di asal mah suci lain ku batu ya sesuatu perkara anu telas anu bisa nyerebet kaca teu meunang udah hareun urang mau roti kering ya kasap teu meunang sama dahareun si urang poho dituna teh haram udah hareun mah sanajan garing ya dina asal mah lain ku batu di asal mah kunaon wae perkara anu telas anu bisa nyerebet gitu lah. Terus lil aini anu bisa nyerebet lil aini kana jentul tamsahu ngusap anjeun biha kalawan batu mahalan najwi kana tempat kotor najaeta anu meja anjeun eta bihaisu la tantakila ku sakira-kira can pindah ku sakira-kira teu pindah naon an najis teu najisna an mau dihatina tempatna dan tempatna najis. Di syarat kadua katilu berenang hiji tilu batu kadua kudu anu nyerebet tak katilu si najis teh can robah nah kieu anu urang kieu ya tah kieu kieu liana tah terus pan lamun kieu mah ya mungkin kieu teh mencer tah teh telep ngabarabai ka dieu tah ieu teh geus pindah kan liang mah di dieu terus cikina teh ieu geus moal bisa pindah mah nah kieu lamun kieu ada di amun urang rek sesewa ku batu tina kieu tah sieun teh kudu kieu supaya naon supaya henteu ngegigieun kan ari liang teh mah geus kahanap liang teh mah aya teh nu gigir mah aya liang teh nu kieu ini kahanap tuh mun ngaji rokok dan teh mah lain ai kanyi urang mah tuh kana salah kieu ieu mun dikieukeun teh lamun kieu ye kan mun kieu mah bising ka dieu ngalembereh ka dieu geus mau bisa ya diwaya apa kudu percaya nah ya saya kalau mau naik urang naik meter kan bisa urang ngubara ka mana kemana bisa cair nah ibu kita mah boga urang apa ilmu namu ada gampang mau ribet sebab da agama mah hadirna agama teh ayana agama teh suka ngamudahkeun karena kehidupan urang agama gampang tuh pakai ilmu mah itu pakai ilmu mah lu buat ini di mana-mana urang ibadah ngerasa berat ya saya naon teh ilmu urangna can cukup ini ilmu cukup mah gampang ibadah ini teh seribet itu berat salat Korea teh sebab ilmu urang can cukup itu kan justru para nabi mah enjoy teh diskotik teh naonna duga mah teh keur dina salat eta para nabi jeung salat mah atoh salat teh ka urang mah teu aduh salat deui kan ieu lamun urangna kuat mah urangna loba justru atoh aya salat teh tadi teh jadi salat mah para nabi para sahabat antarna ngarasa hirup bener-bener hirup teh lamun keur salat dia kan diskotik kan urang ge urang mah aya naon hiburan tah arah atoh tah ieu para nabi mah atoh teh lamun geus kita langsung jadi di mana-mana urang ngarasa berat dengan ibadah tah nu kudu dilakukeun teh tangan ilmu saobana supaya teh bakal hampang ibadah teh jadi carana supaya ibadah jadi hampang ilmu lobaan teh bakal kapangi ibadah gitu naon karek duanya kedua
an mau diihatiha tina tempat najis an mau diiha tina tempat najis atau bujur oke lamun mencret. Nah maksudnya mencret deh kan mencret mas spread di spread karena kita tipu mahnya kan bisa kagigir bisa kagigir mencret mah ada wete sama bisa mencret itu bahkan dina ngising mah lamun urang ngising ya ngising bahas garing itu teu kudu suci eta teh ngising mah lamun ngisingna garing kan kieu kan dina liang nuju urang teh aya kan aya si pokok teh si tai teh dan teu kana gigir bujur eta teh sebab aya kulit teh di jero mana geus lamun biji manu monos biji eta teh nah sebab kan kieu liang bujur urang ieu kan aya si tai mah kaluar teh jeung kulit aya kulit ningan nah tuh kan lamun garing mah moal dah gigir teh kita kesuk kolok di jero. Ini lamun garing mah teu kudu ceceok ngising mah. Kan wajib ceceok teh tina perkara anu baseuh. Nu garing mah teu. Nah urang pagi ngising jeung anjing aya garing-garing mah teu naon. Jadi kan liang tai teh urang ngising teu langsung tai teh di jero teh langsung tai bungkus bro. Kan teu. Pake di jero teh aya dibungkus kulit geuningan. Atuh, pan kieu teh. Di kieu. Mana lamun garing mah teu wajib ceceok. Ini mah ceki mah baseuh. Jadi ngising oge bisa teu sah ku batu lamun seperti mencres, mau mencres sok kana wete kagigir. Wallahu a'lam bishawab.